terasa Kang Cece Panawawi Bu Oning itu bahasa Sipri maksudnya. Terus kapalili pandang kayak dua pandang PLN pandang dari ya kepala itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسمعون فيها sunat coba kali tanah niatna ngarasadana nawaitu talabul ilmi fardhon lillahi ta'ala niat abdi talab ilmu fardu karena Allah Ta'ala. Kedua nawaitu takdimina sunatan lillahi ta'ala niat abdi takdim karena itu kurang rendah menjaga kebiasaan menjaga kesehatannya pajar subuh arwih pajar subuh keluarga kaula sarada harajan sadaya ieu bengi bikanya harajan sadaya dina ieu bengi sabab kaula kudu pisan kana sedekah ti anjeun ta eta teh malam Jumaah mah makana kedah aya shalawat udah enggak kene terus Kang Emet nya waki sikuring kumaha lamun urang RT tilu geus teu daek ngaos geus teu daek lebet ka masjid alim berjamaah sarebu 443 ayeuna kalangkung nabi tos nyarios saya dijamanun ala ummati yabiruna minal ulama wal fuqaha halus ngadawukeun dawuh nabi jaga di akhir zaman umat terakhir celup basil bari bau deui aya nu datang sidana filana ma'mullah wasi'al karami hiji doa ka ibu-ibu sing alus kasabi sabab ridho na Gusti aya dina ridho salaki ya Rabbi Mustafa Halimah Qasidana wahid